Sampurasun sobat, sekarang kita lagi di Situ Lengkong. Dari awal kita sudah berbicara bahwa Situ Lengkong ini adalah danau peninggalan yang boros borak. Dulu ini namanya Pasir Jambu. Ini adalah bukit dan lembah. Kemudian dibendung dan terbentuklah sebuah danau yang dinamakan Situ Lengkong. Nah, di tengah itu ada Nusa Larang atau Nusa Gede. Di sini tempat kuburan para kalkun. Oh ya, itu di depan ada para peziarah naik perahu ya. Kita lihat depan. Sap. Banyak peziarah dari Jawa Timur, Jawa Barat. Alhamdulillah ya. Ombaknya besar. Di belakang satu. Nusa ini berbentuk segitiga ya. Depan itu namanya Sarakean, ini adalah puncak segitiganya. Yang membuat danau ini satu sebagai pertahanan kerajaan atau negara pada waktu itu, dikelilingi oleh air. Yang kedua sebagai sumber kehidupan empat acining, bahwa manusia itu kan dibangun oleh empat acining: cahaya, api, air, tanah, juga udara. Yang membuat Nusa agar airnya tetap terjaga, tanahnya tetap terjaga, cahayanya tereduksi, dan oksigennya terhasilkan. Itu makanya yang membuat Nusa ini untuk kelangsungan hidup anak cucunya supaya hidupnya lebih baik, yang membangun tubuhnya dari sumber-sumber yang baik. Sumber yang baik membentuk badan yang baik, badan yang baik membentuk akhlak yang baik. Begitu, Lur. Oke ya, Lur. Kita mau bokram dulu. Kita bersama dengan tim Hore di belakang. Itu saya. Iya. Oh, gampang pakai tangan. Assalamualaikum. Salam. Taruang. Tujuh ngempel wargi-wargi di Duku, di Pabuaran. Taruang. Raden Kampujaya pok ngalahir, Den Arya ditaros. Ieu saha anu kagungan teh purwa asal nu gaduh milik. Raden Arya Kuning kuring nu gaduh asal tadi kuring nampin milik ti Rama Sayaktos wasiat nalika seseleh ditetepkeun jadi milik kuring jeung pangkat bupati lungguh di Panjalu. Mapan bukti duga kakiwari mangkon milik Lengkong tina kuring kumawani sote lain pikir edir sirik pikir curik ati dengki eta jempun dulur. Kasih gegenden Arya Kuning jadina carios Raden Arya Kancana dikedeng Raden Kampujaya mariksa deui. Tuh tambahkan hilir saha nu ngabendung Raden Arya Kancana ngalahir. Ya sakuring yaktos mula tadi nuju pikir supe kapanasan jeung kapikir gilig galagating diri jalaran tak kabur geus rumaos lampah jisim kuring ngalanggar papagon. Tak sakitu nu tadi direreh demi Allah teu munape kuring sumawona dengki ngiring karsa sepuh. Saur dua putra geus kaharti sadayana kahartos Raden Kampujaya nyaur bae karena ka Raden Arya Kuning. Bilih kotok ngeuting paribasa sepuh mangga geura pendet deui ti hilir kagungan geus kosong geus kasundul kasumbang anjeun teh. Raden Arya Kuning seung ngalahir. Paman, kajen teuing, sim kuring teu sanggup, paman ontong panjang dipilahir, geus kantenan kawon, ayeuna mah kumaha karsa bae, sakarsa paman diiring. Den Kampujaya weweling. Oma ulah kendu, sewu syukur ka manah ku Gusti, nu sae nu awon jadi dengki wantu jeung saderek. Kewajiban urang bela pati raka rai lulus runtut rukun.